la'allakum tattaqun, berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa. Ieu lain sambaranna tah hikmah tah. La'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun, anu pelit jadi tambah pelit. La'allakum tattaqun, nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana. Nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim. Pohara nu tadi nagalak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan. Moal aing moal nyarekan ke sawal. Karak aing dar-dar deui. Di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, supaya maneh takwa. Istimewa jasa. Mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embungeun embung jejore meureunana. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana, aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya teh jelema teh nu geus kitu tah. Embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 di suratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah, abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah, deuk naon deui atuh ya hirup mah moal kebeuli di dunia, adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat tah si budak. Kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh aja kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun. Ambo budak teh santri meureun nyung SMS na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasa itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Iyalah urang nyaritakeun tentang puasa. Puasa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah teh tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Eta teh tahun kadua Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah ti Madinah ka Mekah. Puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura. Di samping puasa Asyura puasa 3 poe awal bulan, 3 poe tengah bulan, 3 poe akhir bulan. Tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa. Maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna. Alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagus dah iman ka Khaliq, iman ka Kangjeng Nabi, urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun, bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang. Lamun lain hidayah mal bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa, mobil lagi mewah jasa jata iman pan ka Kangjeng Nabi teh iman ka Allah. Urang mah hirup sederhana dibawa sederhana, tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos ieu lah, di dunia mah capek riweuh. Urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu. Di mana? Di ditu. Di mana kiai nu urang embung teh? Paeh heula. Hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa. Lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kunaon beusi ngageser pangkat. Aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril. Pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwa nyana teh mawa ilham, mawa karomah ka para wali. Ngabejakeun Bapak ngan nyana teh nyawun Jibril. Bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga. Di surga nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir. Alhamdulillah.
geus bae teh kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba kabelah dieuna aya sudager datang kemudian manehanana barang bere nak rada loba ceurik nya ceurik cek sudager teh kunaon si ceurik henteu kunaon cek kana ai teu ditarima sodakoh didinya kahalangan berarti teu menang ganjaran ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima didinya teu menang ganjaran tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fukhara kuari kula buat ting ka sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara ricing beta duaan kabeh percis kos kiai kuari bae gitu mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol teh mah teu mikir ngaran urang di akhirat teh endek make ngaran naon endek make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon tah teu boga kan urang mah pikiran kitu teh teu boga mentek paeh teh sangheuk paeh teh mun ditawaran paeh boro-boro nunggu anu kolot ge heula tah eta sangheuk teu pede nah ya Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan alhamdulillah tepi ka jol jelema dongeng ya Rasulullah baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa eta mah nya nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureunnya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah aju pikiranna nya nama hayang duawah bae geus asal aya kafir pewa ku nyana deuk iman teu sia ka Allah iman salamet teh iman pedang oh teh lamun kos kitu urang memehnya napae urang teu lah eta geus kitu bae jara 1000 tahun mawa pedang bae teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae asal magi kafir tanya Islam teh sia iman moal teh iman 1000 tahun Masya Allah kasih ganjaranana 1000 tahun atuh lamun anu perang Uhud bae sakitu perang Badar bae sakitu Hunain bae sakitu perang-perang nu lainna hebat jasa atuh ieu mah 1000 tahun mah manggul pedang bae Masya Allah kan tah mah geus hese nyaritakeun urang mah pan kuari pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kayak di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia sembarangan sia asup ka pabrik kos du bogana teh kos bogana nya padahal bogana sincek nya Gusti Allah doaku lamun kos kitu mah wani jasa yang di pabrik pedang wani dikaluarkeun jang awewe pedang wani dikaluarkeun ari kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap teu waniin ngaluarkeun pedang blon tama jawara goblok tolol tama jawara kos kitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok ha sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana aya teh rokok dieu sepunya eta jawara kakarake tinggalnya nabe hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese eueuh jawara di pasar kemis eueuh jawara di Cikupa eueuh jawara dengan jawara kos kitu doang jawara itil mah lulu beres tah da jawara mah kos kitu asal aya bae nu ngarokok nu dahar keluarnya di mobil langsung tolak cangkeng nagara aing sia ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun satuntung aing aya keresan najan aing teu puasa kos bener pan ngomong tah kos bener tah ngomongnya ada jawara
ulah ngundang siksa sia sia ngerokok di negara pasar Kamis urang mana sia sia mah lain urang dieu aing urang dieu kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing tolol kada kita rokok jeung duitna wah ieu mah preman beneran mana kepala sia sieun pasti kepala bagi dua baik ulah lupa ngomong jawara goblok tah lamun aya jawara geus kitu kalau mah salut biasa kajin geus teu puasa ge ngana kajin geus teu puasa ge kajin teu salat kajin asal eta bae amankeun dah amankeun mun kadenge aya nu sunah bulan puasa amankeun nah ieu mah mantep cenah jagan aya amankeun pak kenapa pian sia enggak pakai celana sana kemana saya sana ada kamar khusus udah tenang sono cek simbatnya tuh bukan masalah kesononya hitungannya berapa udah tenang 2 kali lipat dah sono Jawara ondo atau pokok situ tak iya nu ngamankan ya kula lamun bulan puasa diondang nyalaten tuh ai teu kadeuleu ai di deuleu pan teu di deuleu kadeuleu ai teu di deuleu kadeuleu ai kurang di deuleu kadeuleu ku hasis yang ngomong kayang manyana merek ke kai ieu kieu indek aduh aing bisa gelut didinya kajen aing mah menang ge aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah moal asalnya nana ngaringkus 12an peres palian heula tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tanggah ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup Lailatul Qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun Lailatul Qadar ya Allah ya Rabb tinggal urang ngintip bae ku ari mah pohara jasa eta Lailatul Qadar teh dibandingkan jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe, tapi urang mah aja sapeting doang. Mun kabeneran magih Lailatul Qadar, aduh geus indah jasa. Indah jasa. Masyaallah. Tah ieu urang mun nyaritakeun puasa kabagi 3 hiji puasa syariat. Nomor kedua puasa thariqah. Nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun ku urang puasa umum puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager setik bisaeun tah mah kos kitu mah teh dahar teu nginum teh jima mah disebut da ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga masyaallah mantak cing eta puasa kos kitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung tadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek ku ari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima
tapi tapak seluruh anggota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikaluarkeun renyek aja urang neuk meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah pasti yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus geura metak di jero kamar geura bersihan geura pel sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualeun siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teka mamana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tah nya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga biasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikan puyang leungit kongkorong ka mana sakeun kongkorong kongkorong bebe jaka salakina ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tah kos kitu atuh supaya teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di ka mana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu ke masjid ke sakapeng waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi kolot ieu mah deuk metak bae aja cek kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean ambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jero memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga eta mah geus kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagaan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagaan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat
Masya Allah dedelan mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyetikan dedelan endahan nambah nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore begitu ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajiah Ki Haji nokolot ka ditu nek naon deui bajir ka mana bali Ponteng Suri lah bohong lalu bohong ge lah cenah teh variasi doang teh Ponteng Suri ge geus barada ngora bae cenah kiai hirup Allah kolot teuing di imam mana leudu di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan hees tasubur hees udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh rep deh di tempat sholat udah nasar tas asar ge rep udang maghrib beres guys aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping yang sajabana maning hees maning hees bae geus sama puasa geus hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae cek pamajikanna gateum meleh ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong ini baik urang babarengan ke di akhirat kanyawan ge ieu batal gitu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu bagaimana sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareng wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah masyaallah beda jeung nu di imah teh budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih pasti apa aja hideung amat mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki teh ku galedeg gitu di imah ge ngadoana geus teh beres atuh di deui galagat ku jana ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ieu lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung jasa kosong tina musik embung geus bubuh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gedung gundang gedung gundang gedung gundang gedung dung 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 gundang gedung gundang gedung gundang gedung gundang gedung dung 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 jar ditalewos kitu jahoeun begitu dek gundang gedung asan teu naon bubu tabrakan goblok sia teh ceuli ceuli masyaallah
Yahudi pohara jasa ya nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang prek ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata Masya Allah teu kuat da cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa kasana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi eta HP jang naon HP Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khusus hon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan nggak makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah iya bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehan tapak napaan dedenyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae tapak dihandapeun tangkal kayu gede hayang datang keris, hayang datang batu kocak hulunya anu kocak. Bloon eta jelema. Tah, napaan mah jang kaherat, mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud. Nu mantak disebutna eta teh puasa khusus. Berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota. Ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedeleuan Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura. Dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu nu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat sholat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal
Ambon gua ledek kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos gitu ieu bobo lamun nyala di bon diundang ka nusugi illallah na ge buleud lo illallah diundang bae ka nususah illallah pan sagadeng amat berakatna letek torekat si kos gitu iya tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya dulu. Astagfirullahaladzim bagus amat. Astagfirullahaladzim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tepatna Gusti. Astagfirullahaladzim ya cakal ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus geus diistighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh entah tuh Gusti sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana nangis dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musik tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot ampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi saret irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu mah can norekat wauh jeung tatangga barang geus torekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejeng kan jadi kieu sih torekat kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna silaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap sing ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona ieu mah asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantre deui asup torekat pejabat teu masantre deui asup torekat gede hulu siang kena nomor kopeana ge 50 nomorna Ye, sabarukan kumah nu hese pendidikan praktekna. Iyalah didenge-denge teh torekat teh. Oh, kuari mah aya perguruan torekat. Sakumaha penca. Torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani. Urang lamun nahanan mata teu make rohani capek gerak. Ketika orang neuleuh awewe jabirahi orang teh naik beuh komoner orang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh
saha coba nu teu kuat dia birahi taman naik sorangan taman birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep ku urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipake ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blon tah tukang es nengong 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 sebenarnya teh lagu omat tah nengong 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 urang kagarak datang ke Goiril Magdubi nengong nengong heueuh oma kajen ku oma nengong 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 jangan musikan siapa sih goblok tuh budak musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tatadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah wakamikiran selanjutnya makom tobat teh nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah warina motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kana DP na sabaraha 500 tolol jagoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi cenah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep kami etalah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari kaapan sasabaraha duit eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh kahalangan tadi maka karakumio kuari mah geus ku apansa naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah nek ma'rifatullah wa rasulih mah nek hayang boga nur ilahi eta lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai atau tadi mah di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai
di zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula. Datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu. Ketika aya musik mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal. Kumaha kadal? Aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema. Aing rindu kos ka kadal. Eueuh. Jadi anggap awewe teh kadal. Ulah diomongkeun hei kadal. Ulah tah. Ruhani mulai tuh. Ajupan tengah peuting zikir lagi kenahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah. Mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah. Mulai ku ari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud dek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kieu blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur waniat tama kos kitu bangpak ngaranna. Nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah. Dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang melibat mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya na urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka mamang haji ai mang haji daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta pos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogor ieu teu bogor tapi lah urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae sueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus ka mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngeunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus ngeunaheun jas. Kobo ditadaburan makna nama ketiga aya ayat-ayat misalnya surga orang menta ketiga aya ayat-ayat neraka orang ta'ud ketika aya ayat-ayat anu barokah orang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka orang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakalelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran dari tadi mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah al-jabbar jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamanakeun lihat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieulah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka ranjeun kabeh puasa bulan Ramadan
kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat lu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa. Aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa jinabun nawahi nu mantaksub pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqum anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun embung jejore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ja hirup mah moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogoh aja kuari jadi bogoh eta kakak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah kemana? Lanjut suhut orang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pas pelet eta pas pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasaan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka imah sarwiti imah sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fah tah mun ragak teh batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa gua asih
wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fah sarwiti blum blum kerenjangnya bentanya nah mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharu kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum fu sarwiti Zaid la'allakum tattaqun je lalawara leles ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus Zaid kaopat peuting mah nyana ge geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy Zaid aya ucing ge euy Zaid ucing Zaid sia mah rarasa aing Zaid bae cek cenah geuleuh jelema kasep mah itu sakos ge Zaid bae kabeh Zaid besa dunia nu ayangan Zaid doang lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak hajud dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasa resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung ponteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan sirupna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cili teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyahon teu rorongso limbah mah panatuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha pembatalan teh nu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum tattaqun ari la'allakum tattaqun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani
ketika orang nele anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan nele kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibah ketika manehanana dirobahkeun lain neuli robahna boh diri boh batur neuli nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuli cicingna tapi neuli nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuli rupa-rupana tapi neuli nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tilih perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleun nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah warida kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajeun sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dasar ke sajabana ieu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halqohan
setahun sekali dititah jangan narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mundek halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus tegideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng men kene kos kopo dewe eta ngeunaheun jasa tagih dia ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lembur ka situ gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek lah gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungkanya nyahoan bantah kaditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis bungkanya nyahoan make tudung kaditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau kadina make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lemur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat itu beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah